Poe ayeuna teh bayaran pupuk teh ka Wahaji teh 100.000. Ayeuna teh urang teh dek codean paket itu. Tapi bayarna kurang kocak. Kudu nginjem kasih mohonen ieu mah ya. Sedangkan duit aya 50.000. Gimana urang nengan kurangna 50.000 deui euy. Oh, itu geuning tuh si Bonen teh euy. Nen. Jir, Beneran mana aya di dia euy. Kaben- Diteangan kurang teh. kebeneran oge itu ente nyaperkeun ka dieu, urang aya perlu ka ente. Perlu Perlu naon? Iya, Jib. Urang teh boga bayareun euy ka Wahaji euy, bayar pupuk 100.000. Ngan duitna kurang 50.000 ieu teh. Ayeuna urang teh rek ngecelok heula ka maneh. Mana mah justru orang di kadieu teh rek pinjem duit, orang dek odean paket kurang gocap. Atuh kumaha nya euy. Geus we kieu lah, urang kan CS euja. Yo, babaturan. Kumaha Ari ngaran-ngaran jeung babaturan mah pan kudu silih bantu ya? Bener gitu. Geus we ayeuna mah maneh kurang ditulungan nya. Maneh kurang diinjemkeun tah Sok. 50.000 keur codean. Maneh nginjemkeun ka urang keur mayar pupuk tah maneh kurang tulungan ieu 50.000. Oh, atuh orang ge Maneh nulungan mana urang. orang ge pasti atuh ya 50.000 ya. Tah kitu pan tuh. Jadi silih tulungan pan kieu Heeh. nya. Urang rek ka Wahaji lah heuh. Heeh. Nah, aya lieuran. Atuh ieu mah sarua nukeran meureun. Dasar teman gak ada akhlak. Nen, Wih, kenaonan euy? ieu keur merek batok. Naik batok. Lain, kurang mah heran di sananeun euy. Heran kunaon atuh. Eta di tolak we ku awewe euy. Ditolak we ku awewe. Pusing. Oh, saya punya Edi. Hah, bagus. Tah, lamun misalkan hayang diterima ku awewe, Kudu kudu sagala mutihan. aslian ieu teh. Kumaha tah? Kudu sagala mutih. Heeh. Minum air putih, Heeh. dahar nasi putih. Heeh. Tah, beungeut meh kudu putih, sakalian meh mau mobil sedan nya warna putih. Ayeuna mah hayang nu seger-seger teh hayang jeruk. Parantil keneh jeruk teh. Si Bonen tuh Kang nagih hutang. Kenaon mana di dia? Eta keur nempoan jeruk parantil keneh geuningan. Kemungkinan jeruk. Mending nama mana? Iya, non. Oh di. Ingat orang teh dek nagih hutang. Hutang nu mana ieu teh ah? Ih, hutang nu kamari, pan urang teh nginjem 100. Tah ente karek mere gocap. Berarti boga hutang gocap ka urang. Nah heueuh kitu. Ieu aing. Aing gocap-gocap teh ieu atuh. Alah tah kitunya nuhun urang balik heula nya. Nah heueuh kitu urang boga hutang gocap. Kamari teh pan minjem cepek urang rek da urang teh eueuh cepet teh dibere gocap. Sia teh nagih di gocap. Padahal mah tong dibereng, bakuna urang nagih nu kamari. Ah, goblok aing ditipu. Dasar teman gak ada akhlak. Heh, hei. Kenal maneh?
Teu kenal naon? Lain mana? Asa kutara katempo wae ka mana euy? Aya, entar ka mana-mana urang mah. Oh. Ari isuk-isuk mana sok ka mana? Atuh isuk-isuk mah urang mancing atuh. Gaya euy. Terus ari beurang sok ka mana? Maneh? Tah, lamun urang mah seperti biasa main bola tapi kan ka sore. Oh. Terus ari peuting mana sok ka mana? Penting mah tara kemana-mana, paling ngarengeun ceramah. Euy. Bener euy hade mana euy ngarengeun ceramah? Di mana dina radio apa dina naon? Ceramah di babajikan. Nen, Euy, lain aing mah heran ka Ujib sia Nen. kon sama ke heran segala. Oh, dadai kanan gitu bobogohan jeung janda pirang. Punya. Oh, Terus kumaha? teu kumaha Nen, ngan cuman pan nyaho meureun si Ujib teh bujang. Atuh jeung parawan ke atuh kurang-kurang lagi Nen. Maneh mayan. Uyuhan maneh mah dadai kanan nguruskeun kahirupan batur. Sakalian we atuh tuh uruskeun jeung hutang-hutangna bayaran ku maneh.